Satu ramenya Mang RT nama. Anu kopi deh. Biasa masuk kesuguhan ku Cinab. Mun keur ngariung di pos teh. Cek Mang Umir bari diuk. Gus asak merenjang sampai teh gerajait bisi tutung. Cek Mang Empud. Ari si Ucok sanggeus Mang Empud nyarita kitu teh tuluy ngoerkeun belum sampe nu aya di luhureun ruhak seuneu. Wah, asak Mang. Gerajait atuh Jang. Asak bener Cok. Asak coba andonya satu hipu. Si Juki harita mantuan si Ucok ngorehan sampe nu aya dina ruhak seuneu. Baturna nu tiluan nanyok belum sampe geus asak harita arungah dina palupuh pos. Tuluy sarua milu ngorehan belum sampe nu aya dina ruhak seuneu. Sanggeus belum sampe beres di korehan harita dikana daunkeun tuluy dituna dina palupuh pos. Samemeh di daraang ku sarerea harita Mang Pud kadenge cumarita. Jang, cing lompat lo ke warung Maicah. Mari kopi lajug. Ari bakuna mah aya. Mumpung belum sampuna panas kene ya. Geunah pastina mun dibarengan ku kopi. Atuh tetalangke deui sanggeus Mang Pud cumarita kitu bari ngasongkeun duitna. Harita salah saurang budak ngora ngaleos sanggeus nampan duit di Mang Pud muru ka warung Maicah. Teka catur di jalanna jeung di warungna harita eta budak ngora teh geus norojol deui mawa kopi malahan katanya ngajingjing termos jeung cangkirna. Lain ditinyu di ditu atuh Jam. Cek Mang Kudil. Kagok Mang. Loba mawana. Geus we kieu dibawa termosna tinyu di pos. Bener oge ketang. Cek Mang Umir. Hawa peting beki tiis. Harita teh kira-kira aya jam 9:30 mah. Keayaan di pos rame. Kusing garunemna nu ninyuh kopi jeung ngagayeman belum sampe. Puguh we hawa tiis bari ngobrol dibarengan ku belum sampe jeung cai kopi. Atuh nikmat pisan karasana teh.